Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Insya Allah sekarang jam 21 kurang 15 menit, berarti jam 9 malam kurang 15 menit. Saya akan bersilaturahmi ke rumahnya Chef Sanud. Tunggu ya. Nyampe kita guys, ada Bang Black. Guys, alhamdulillah sekarang kita nyampe di kediamannya, di rumahnya Chef Sanud. Ikuti, kita kasih kejutan sama dia. Tutup. Nyampe tempat labnya. Allah, Pak, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini guys, teman-teman semuanya, ku orang gerebeg, kerlepe jeung lep teh mah. Sehat. Alhamdulillah. Aduh, Serius. Tuh. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi mata cai ya. Daman, Alhamdulillah. Gusti dugi ogenya. Ya, Ini studionya Chef Sanud yang menjadi tolak ukur bagi santri-santri semuanya, luar biasa. Alhamdulillah, nuhun panginten hiji hampura diganggu ke labna. Itu ada yang Jam sabaraha coba ya Gusti nu agung ngaganggu Chef. tuh santai ya. Hiji merenang sejak silaturahmi ka dieu teh hari Acep sering ka bumi ka ada aja. Tunggu terus kanjangan. Alhamdulillah, oge nuhun panampianana Masya Allah yeuleuteuna luar biasa. Nah, bainan sejak aya naon artinya ieu teh pokona mah. Naon ieu teh? Pokona mah Naon ieu naon ieu? naon ek warna buka we heula. Buka we nu Acep. Lain ieu. Ket. Lain dan proposal, situ aku proposal. Oh, lain. Sok buka we heula. Mari kitu nya. Aduh ya Allah. Ikan itu naon? Onangan itu naon? Uleman haul. Oh, belum awal. Iya. Hadiah umroh Bapak Muslim. Alhamdulillah. Sing berkat pokoknya berkat.